hayam cenah. Itu cenah ngapagiran hayam urang pating boro. Kumaha itu ji itu teh? Ayam itu lah diperkosaan tuh. Heeh, tadi teh bukan 2 kali ji tadi teh. Gampang. Di mana-mana teh hukum merkosa mah anu dihukum teh nu lalaki. Tah ieu oge meureun anu kudu dihukum teh anu jagona. Heeh. Berarti hayam itu kudu dihukum atuh. Heeh, kudu dihukum. Heeh. Geus ayeuna mah kieu bae. Ameh teu pusing emeng. Geus kurang dihukum hayamna mah. Nu mana hayam nu mana? Iya tah. Kamari teh slow ieu mah teh ieu hayamna teh nu sedikit ieu. Geus sok kadikeun hayamna geus pokona mah ulah jadi pikiran hayam make ku Pak Haji dihukum. Oh gitunya. Heeh, sok Dia tuh ji panggilkeun panghukumkeun nih hayam. heeh, geus ku aing nyaho dihukum hayam mah. Heeh. Ya. Heeh. Dasar jelema ari hayam merkosa cenah kudu aya hukumna di mana-mana lagi hayam merkosa mah hukumna. Kalaka ieu hayamna ku aing jadi takut. Geus wae mah. Hayamna ku aing geus dipencit, isukan ku aing dibere huluna aja jelema eta mah geus dah. Bawa. Usah nanya kena. Kumaha mun teu didikeun deui hayam. Aing nyari-nyari omongkeun deui jeung saja eta mah. Geus lagi. Sejen tara di bawah deui ieu mah euy. Aing geus kieu. Hanya aing aduh. Eta pusing.